Bismillahirrahmanirrahim. Wa min furudil kifayati, lan iku tetep setengah saking. Wa min fardil kifayati, lan iku tetep setengah saking fardu kifayah. Al-qiyam biiqamatil hujaj, utawi netepi kalawan ngadegaken pirang-pirang hujah. Wa halil muskilati fiddin, lan mudar ing sakehe kasukra ing dalem agama. Wa bi'ulumi syar'i, lan kalawan pirang-pirang ilmu syara' ka tafsirin wa hadithin, kaya ilmu tafsir dan ilmu hadith. Wal furu'i, lan ilmu furu' pirang-pirang cabang. Bihaythu yasluhu lil qada'i, kalawan sekira-kira patut ia furu lil qada' kedua qada. Wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari, lan marentah kalawan kebecikan, wan nahyu lan nyegah 'anil munkari saking munkar, 'anil munkari saking munkar. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, sabada urang libur saminggu masih kene dibere sehat, dibere kuat, sehingga orang sakumaha biasa kumpul di majlis ieu dina raraka thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat orang nuntut ilmu diterima ku Gusti Allah, sehingga kapangi jaga di yaumul kiamat ngajadi wasilah karena bisa nyebrang menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, carita haul diulah-ulah ge, cekula ulah lobaan urang bae nu sok ngararaji abeh daharna sababaraha kali. Alhamdulillah, titah 2 kali ge aya nu 4 kali dahar. Bajung teh nyana nu mere, nyana nu ngadahar, bahkan leuwih bahkan leuwih kuduna malah atuh ai mere 1000 2000 sacomot bae dahar. Ieu teu panat. Tapi hese dicegahna sebabnya ngomongna ge lain lapar berkah. Aya nu ngendong bae sanajan deukeut. Ai kitu mah ti Cianjur, di Bandung, di Tasik ngendong. Teu peju mah pantes. Ieu mah tatangga. Tatangga lembur ngendong bae. Aya nu wayah dahar doang datangna deui. Geus maklum meureun arapal kabeh kitu. Tapi ya alhamdulillahirabbil alamin. Lamun kula terima kasih atau terima kasih hiji, terima kasih ka penyuplai cai di PDAM. Lamun teu disuplai cai di PDAM beuh deuk rumah mandi wudu. Ialah terima kasih nomor kahiji. Kedua, tentang keamanan 250 personil polisi kabupaten, tambah deui ti Polda 100, jadi 300 sekian.
TNI sekian puluh TNI encan banser encan bangsa satkhus Masya Allah sebenarnya ente kudu daratang ente kueta doang geus loba tah kueta doang geus cukup teh geus 1000 leuwih 2000 bareuneuh bangsa kebodohan mah teter teh geus sebenarnya tapi kabehan ge menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat terima kasih kepada Bapak Kapolsek terutama Kapolres anu geus naon gitu ngabantu keamanan sehingga alhamdulillah teu kadenge aya nu leungit motor aya nu leungit mobil malah leungit jelema loba. Masya Allah gedeng-gedeng berita leungit jelema deh ya Allah ai motor bajeteuna naon jelema leungit kos gitulah seputar haul. Atuh terima kasih pisan terutama ka pribumi Sukamantri anu sangat luar biasa geus ngabantuna karena kelanjutan tur keamanan acara. Oge ke Bapak Bupati setempat anu geus luar biasa nyana memberikan tawaran-tawaran naon nu dibutuhkeun naon nu kudu dibantu walaupun kula tetep terserah Bapak baik tetapi ku sakitu ge geus alhamdulillahirabbil terutama sekali ke Bapak Gubernur anu memang sangat dekat ti memeh jadi gubernurna nya sering datang ngaji sanajan kuari ge nya aktif ngaji poe minggu melalui jaringan jadi nya nyaho pengajian teh terus dipantau ku nya selalu menanyakan kebutuhan lingkungan selama membangun majlis ge nya nangis nawaran deui nawar apa yang dibutuhkan oleh Pak Kiai saya akan membantu. Cikula belum ada yang dibutuhkan uang pun belum kepake. Tuh siapa masuk ngomong semua ngomong aja atuh emang can kepake. Bila perlu nyana dibantu ku urang. Tuh. Can kepake duitna Masya Allah. Taetalah alhamdulillahnya menawarkan luar biasa jeung teu berani nyana langsung mawa semen mawa pasir besi atau uang sebelum ku kaula dibuka lampu hijau sebab boga sejarah ketika ngabangun masjid aya 2 kontainer iring-iringan semen luar biasa tetapi cekula balikeun deui calon gubernur hari itu balikeun deui wah Haji Pendi mah pindahkeun sambarangan nah lantaran besi dibalikeun deui alhamdulillah per detik ieu wah bupati gubernur can berani nyana sekoyong-koyong naon mengirim geus teu kudu heulanan sebab semen nu aya ge minggu kamari geus aya satrep geus aya laporan deui nu semen sekean nu endek mawa ge loba keneh malah di stop aya nu ngabisi ulah di stop jadi dijual atau emang jurig mah ti sisi ti gigir loba ngarubak haji jurigna ge make jas kadang-kadang mah alhamdulillahirabbil alamin per detik ye atuh laporan terus-terusan nu ngirim semen ngirim anu dan lain sebagainya uang anu 500 sejuta anu 5 juta alhamdulillah terkumpul can kapake seluruhna karena kapake sebagianana alhamdulillah geus ngawujud sekitar 30% bangunan muasik kene rambaka teh eta bahasa Jerman rambaka
masih kene bakal dicor kayak kaditu ieu ge mungkin ke bakal aya di tingkat pokoknya ente saminggu teu ngaji bakal kaget perubahan iyalah majelis anu direncanakeun melalui mimpi alhamdulillah henteu sambarangan nempel di ieu majelis lantaran aya sabaraha pejabat nu endeuk mere ulah sekolah aya nu deuk mere ulah pokok ceu kiai kula negieun kahadean ulah coba ditubaikeun saja diulah kula aya nu deuk mere 300 juta aya nu deuk mere 200 ulah belikeun ka mobil bae geus ka ditu majelis mah jang ka akhirat kudu nu murni ya ente bae ieu majelis anu dagang teu maju-maju anu tanina bea kurang cek nyana daripada diboka imam maning di ka majeliskeun bae eta anu kos sekarang mentak majelis tiis harares begawe lagi ada mesti kudu make AC Masya Allah alhamdulillahirabbil alamin geus kapake kurang 2000 kayuhan walaupun sababaraha persen masih terus ke bakal ngawujud nu ngora tapi nu kolot wallahu a'lam kaburu apa henteu sebab embun-embun geus bau kuburan nah ieu mah aya anu kitu junkeun Fatih hiji Salih bin Fenik Siti Sudia binti Salih batur ngaloba nu ngararimpi masalah haul bae aya nu ngimpi diajak ka langit aya nu laporan aya nu ngimpi ka pangijeng Tuan Syekh aya nu ngimpi diajak ka laut nyebrang Haji Pendi mah diajak ke gunung naik ka juragan lumayan teh sakitu ge naik ngan ragag mungsrut teh pokokna situ macem-macem aya anu ngimpi loba jasa ngimpi masyaallah karim deui geus kajian batur babararesi beureunan hatena bersih tina naon kiai rereged di antara nu ngahalangan teh 4 perkara hiji dunia nomor kedua makhluk nomor ketilu nafsu nomor keempat setan mun 4 perkara geus eueuh di diri urang di hate urang bakal tetempuan beda dedengian beda dunia ulah dipuatkeun ka jero hate cukup dileungeun bae dunia ulah diasupkeun ka jero hate urang boga duit 1 miliar dileungeun bae tah ulah diasupkeun ka hate kan ieu mah aya mepak di hate bogana mah ngan 100.000 nu mepakna 1 juta di dieu ngeleuwihan ti kaboga ieu hayang itu hayang itu rencana ieu rencana eta nu rusak dia ieu jadi mainan doang nu ngantak tendeunna dileungeun doang lantaran bakal ditinggalkeun ku urang nu dibawa nu aya di hate urang kos gitulah carita dunia mah terus beja urang keur cicing di dunia pasti damah meureun dula deuleu dedengian aya lah dunia mah ulah diasupkeun ka jero hate bersihan hate kitu keneh makhluk ulah aya hiji be Allah. Nah sebenarnya pibahanan di diri orang aya sebab naon sebab baheula Gusti Allah anu wujud kidam baqo mukhalafah lil hawadits ya mu bidamsi wadariyatan selanjutnya hiji tidinya qobado qoblatan min nurihi tina nur Gusti Allah dicandak dijadikeun nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijieunkeun lauhil mahfuz qalam dijieunkeun makhluk kabeh. Jadi urang aya nur Kangjeng Nabian. Ieu urang teh aya nur Kangjeng Nabian di diri urang. Tinggal ku urang we disingkapkeun mana si nurna.
kok teka panggil Nur aya kita tangga urang Nur teman Nur bangsa teman Nur aya di diri urang kok teka panggil ke urang can nyingkap kalimpudan ku nafsu kayak Nur Kangjeng Nabian lamun kabuka atuh cara para wali Allah urang anu geus disingkapkeun cahaya Kangjeng Nabi na atuh lamun Kangjeng Nabi adil kurang pasti adil Kangjeng Nabi jujur kurang pasti jujur mun geus kapanggih jati diri urang Nur Kangjeng Nabi nu aya di diri urang atuh meureun salatna ge ngeunaheun tahajud da Kangjeng Nabi datang ka barengkak ku nikmat-nikmatna atuh urang ge meureunanan barengkak loba nu bengkak mah sebenarnya urut ditajong teh main bola dikrek segala oh mah teh nu gering mah lain eta tapi ku nikmatna ibadah teu karasa ta gering muriang aya naon aya Nur Kangjeng Nabi mata kurang dibacaan sholawat lah abeh kasingkap kalau mun sering maca sholawat ulah loba-loba sapoe 4444 bae nyingkap ke kajian kumaha babudah ujian sungut urang geus teu menang 3 poe dibawa ka Usada Insani kunaon yang mabok sholawat diukur bae urang gelada diukur mampu daik sabaraha kena kasingkap Nur Kangjeng Nabi kena kasingkap ayat Nur Kangjeng Nabi ya lamun geus kasingkap Nur Kangjeng Nabi ait Nur Kangjeng Nabi teh pan menang ti Gusti Allah atuh bakal kasingkap Gusti Allah di diri urang lamun geus kasingkap tarak oh kadeuleu Gusti Allah urang ngucapkeun Allahu Akbar kemahaagungan Allah teh karasa lain ka omong karasa nah ibadah teh supaya karasa ku urang lazat ngeunah cara Kangjeng Nabi teh nikmat salat eta zikir eta maca Quran boh maca boh ngadenge nikmat nu aya sebab eta teh tadi eueuh hahalang antara Kangjeng jeung Allah kitu kene para sahabat khulafaur rasyidin maqamo eueuh hahalang antara dirina jeung Allah aulia Allah eueuh hahalang antara dirina jeung Allah urang mah loba jasa hahalang hese kahalang kudaekna ge geus alhamdulillah ngomongna ge geus kitu boro-boro husuk kudaekna ge lemah teh jelema kos kitu teh lemah ai nu tilok ngaji mah bener ngomong kos kitu kudaekna ge deureus kapan ai urang mah nu sok ngaji ulah kos kitu ngomongna ulah kudaekna ge deureus atuh moal maju-maju teh kos kitu moal maju-maju majukeun coba hayang nyaho coba lamun kiai tarangna hideung hayang nyaho poe dipadukeun siapa yang tarang abeh hideung sarua itu pamer hideung nah hideungan aing jeung kiai meureun nya nama dibadug-badugkeun batu kiai mah asli urut sujud aing mah lain keterokan abeh pajar ahli tahajud atuh lain tidak hideung tahajud bersinar aya sinaran di wajah kadeuleu katempo ahli Allah sebab di dieu kan aya cacaan di kolbu aya syu'a nyorot ka dieu tah kajeun teuing kulitna hideung tapi aya ilahian cahaya ilahi muncar kana beungeut hideungna ge herang kadeuleu muhana negro hideung tapi herang urang putih tapi kucing sebab naon ieu kabacakan ku urang teh kredit can kabayar masyaallah dagang nu meuli anak umurna geus 35 can laku keneh bae urang boga pamajikan 2 nu kolot marah bae aduh ampun rumek tah dina wajah rek karena mengkerut tapi lamun cekas lah kada orang ulah boga pamajikan 2 opat tapi kadang cekas oh mantap jasa itu boga pikiran naon bidug meureun mah jelema ieu aing mah geus boga pamajikan sok dipikiran kumanyana bae geus tah mah loswat kos kitu mah lain mah aya cahaya ilahiyah atuh diatur
moal pati-pati aing nyandung atuh lamun can bisa beh atuh moal pati ngawuduk aing mun teu boga kalapa beuh pohar tah imahna tah kendaraanana tah perusahaan beh lamun ku pangeran dimenangkeun 10 sanggup aing mah 10 kulantaran ngan nita opat doang geus aing mah geus opat bae ngan nu hiji digonta-ganti abeh loba ji budak ayat teh jelema nu geus kitu teh boga pamajikanna mah dua ngan nu hiji digonta-ganti anu kolotna mah teh mah kunci ulah-ulah pangbeasan teh mah weunang teh mah geus jore dek bagus du kolot teh ulah sok ditinggalkeun brang-breng-brong kenaan tuh geus sebab nu kolot mah kan kieu urang mah di mana-mana mawa seusehaneun ka nu kolot bagiannya seuh nu kolot tah zaman baheula kuari mah leuwih parah wae. Nah, ai diatur mah ku agama ngeunaheun hirup teh. Kemudian aya cahaya ilahian teh kahalangan teu nyandung mah urusan ada di parentah ieu. Usaha di parentah asal bisa bae ulah ge ubud dunya. Antara usaha jeung ubud dunya udah dihijikeun. Usaha mah usaha Imam Abu Bakar Siddiq usaha pakaya tuh pengusaha sukses itu Abu Bakar Siddiq moal jadi sekali perang ngejual 1000 ontak lamun lain sugih atuh eta kanjing Nabi Ibrahim teh masyaallah kasub kana ulil azmi atuh moal bisa nyuguhan dahar lamun teh sugih mah nyana mah panti surya ka Mesir teh sabaraha pos jelema nu dagang teh tah dijieunkeun pos-pos dahar di imahna nya lama ngembrak bae setiap aya saha bae tamu nu ka imah kudu dahar bae pan ari si eta mah nyana keur dahar ge aya tamu kunci ulah kena kadeleuan tungtungna mah kapan ceplak ke lalaunan teu ngeunaheun ka beuteung tadi besi kadenge ku batur nu tadina teh sendok etrang teh barang aya tamu mah etak paret merepet dur pet kos gitu Masya Allah embung kanyawan ku batu kanjing Nabi Ibrahim digelar dahar bahkan jana mundahar teh jeung tamu teh jadi nya teh dahar pernah neangan batur dahar datang ka 60 km neangan jang batur dahar doang eueuh nu ngabaturan neangan 60 km urang mah nu aya ge tamelar berarti kan sugi atuh masalah atuh bade sugi teh ngiriman aya usaha ongkoh eueuh masalah nu penting ulah aya gitu nu mantak disuguhkeun ge eueuh di hate nu mantak disuguhkeun ge eueuh di hate pan aya di hate mah jadi suguhkeun ulah yang anak ieu yang insuk ieu yang isuk atuh jeung mana jang batu ieu jang anak ieu jang insuk ieu jang isuk eueuh jang batur eta ngaranna asup hate ayo di hati mah ieu ngembrak bae los aya jeung beja-bejana los asal ganti bae mejana tuh ulah di hati urang boga mobil jelema nu butuh ieu kula deuk ngijeu mobil kaya naon tah pamajikan ieu hamil kana meriksa bawa aya jeung meuli bensin eueuh tah masyaallah jang dahar tah aduh geuna-geuna ayo kan ngeunaheun nu nginjem dan ngeunaheun masyaallah maji ulah nginjem mobil naon ieu pamajikan yang mules deuk ngalahirkeun meuli sia ye parangsana emang aing boga mobil menang nyokotan nang meuli kadenge ku jeuli sia Masya Allah atuh aya kos kitu mah kula mah ieu meundak nyawa bae lain sewaeun aing mah teh ieu pamajikan kula ngaborosot di jalan atuh sabodo sia teh urusanna sia-sia nu boga gawe ngaborosot sia ieu urusan jeung sia moal kebal ku galedeg jelema kos kitu aya urang tempo kahirupan para sholihin kahirupan para aulia-aulia Allah kahirupan jelema-jelema anu geus marenang ridho Allah subhanahu wa ta'ala nikmat lah
urang hirup di dunia ngamampir doang kok diriweuh sih keur mejena lindek dunia di leungeun urang wayah urang balik bae tak urang kudu boga kasadaran na ieu urang ngaji supaya urang timbul sadar orang sakedeung hirup di dunia can bisa urang ibadah loba gangguan berenang boh dahareun inumeun kitu keneh deuleu denge pergaulan urang memperbaiki besi isuk pageto dipundut ku Gusti Allah tah ieu sadar kana sadar mana anu teu sadar aki-aki ge tahun baru ka puncak eta kan teu sadar eta kos kitu ka puncak aki-aki ya Allah ya Rabbi pan geus teu normal jerona aki-aki mah dek naon tuh ka puncak sanyadan ditoelan ge jeung moal hudang atuh geus dek kanaonan nu ngora ge geus teu kudu tahun baruan ngadoa tahun baru lain kudu leuleumpangan kos kitu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang keur nyaritakeun fardu kifayah wa min furudil kifayati al-qiyamu bi iqamatil hujjah nomor kedua al-qiyamu bi halil muskilati fid din tepan kana mudar kasulitan dina agama ieu adalah fardu kifayah ngaleungitkeun kekeliruan persubhatan ieu termasuk fardu kifayah anu idza fa'alal ba'du saqatal haraj anil baqi di mana dipigawe ku sebagian anu sampurna ngagaweanana maka saqatal haraj anil baqi logor dosa tina sasesana nu teu migawean jadi teu kadosaan asal sampur ya Allah ya Rabb tayi nyaritakeun tentang muskilat dina agama kesulitan contoh nyaritakeun penyakit hate nyaritakeun urang ngadengekeun ngaji ngaranna ai ngaji mah tu KBG babari ngalaksanakeunana hese batesan-batesanana jeung sabab-sababna hese luar biasa tah asal aya bae ge saurang me nu bisa saurang urang milu kanyana cukup ge sakitu emang ieu urang mikiran ieu ngabersihan hate emang henteu hese ngabersihan awak mah babari jasa ku sabu ngabersihan mobil mah babari ngabersihan imah babari ngabersihan hate masyaallah hese na lain lalagaan urang ngawarung di dieu aya deui nu ngawarung kunaon tuh jelema balanjana ka ieu bae warung urang mah sepi mulai sia alamatnya ye nya ngawarung aing ngawarung kunaon eta jelema ka dinya bae mulai saminggu 2 minggu kucem banget kan banget ditanya teu nembal lantaran geus bubulanan mulai eueuh nyana orang ka Jampang Surade beli anak-anakan colokan dibacaan mantra-mantra geus ieu bawa ka ditu tenden ke di mana bae gali di hareupeun warung mah sarua jeung aya maitan jadinya saha si jelema nu hayang ka mait eueuh tuh julid tanggus ngaran eta bersihan kuduna makan kieu ieu komo dulur urang mah urang ngawarung di dieu ngawarung tatangga urang atuh dulur urang rame nya masyaallah alhamdulillah eta dibere rame geus aing teh rame nyana atuh heulanan geus aing mah bunga nyana bisa kabeli motor bisa kabeli mobil geus salah saurang atuh ulah susah kabehan alhamdulillah kabeli bener nyana mobil masyaallah urang bersyukur ka Gusti nuhun Gusti tatangga abdi geus kabeli mobil ngomong mah babari tak kuarita
laksanakeun coba ku dia. Wih. Parangsana eta onang ngawarung geus kiai jeung kiai. Emang kiai jeung kiai teu seri teluh. Masya Allah. Teu seri teluh sarua bae. Kiai partai sama kos gitu. Nu lain partai ge sarua. Nah eta kadara rese. Sagede kiai ilmu aya dinyana atuh tetep bae hasud mah terus bae. Hasud bantu terus bae di kiai los. Da eta ngabersihan nu kos kitu kan hese tah hese. Ya Allah. Ya Allah. Nganyahokeun tentang zahir-zahir ilmu. Ai kitu mah anu dakoik teh kudu hese. Hese ieu nu babari carita tentang wudu jeung caina. Carita tentang syarat salat, rukun salat, praktek salat. Nah, ieu ulah aya kesulitan dina masalah agama. Eta kos kitu ngaranna fardu kifayah lil muskilat fidin anu dakoikna. Ai kitu mah anu zahir-zahirna mah tamakan fardu ain. Ieu menu lelembut muharara resena mah. Nah eta mah cukup sakurang bae. Engke nanya contoh tentang munakahat, ieu tentang tolakna, tentang idahna, tentang nafakahna, nu kesulit nu tentang pasahna kan teu bararisa kabeh, cukup ku saurang bae. Engke nu sejen nanya. Waalaikumsalam Kiai, kula deuk nanya aya naon? Ieu tatangga kula awewe ditolak-tolakna tolak tilu. Nah ieu kumaha ieu? Jadi ditu mah tolak tilu jadi hiji. Nah, puguh si aing ngitung tilu hiji apa tilu? Tilu apa hiji? Mun sia ngitung hiji, dua tilu. Tilu. Mana tuh tilu jadi hiji? Nu eta mah kula gak bingung nya teh. Tolak teh lamun tilu berarti tilu. Kok bisa jadi hiji sih? Tah, eta cenah cekna mah jadi tritunggal. Kristen teh mah tuh. Macem-macem sia. Tah, cukup saurang bae tentang pasah, tentang tolak. Cukup saurang nah engke nu sejenna nanya. Lamun sama sakali nyaho doraka kabeh. Aya bae nyaho cukup asal beneran nyahona hilil muskilat fiddin. Nah, Kiai, ieu kula jualan beas tapi sok dituker jeung beas deui, teu meunang, ribawi tah mah kos kitu mah. Meuli dirham ka dirham teu meunang, ribawi tah mah kos kitu mah. Nah eta teh saurang bae nu nyaho batur nanya, cukup. Tapi lamun nu nyaho kabeh doraka kabeh. Fardu kifayah. Bi ulumi syar'i ka tafsirin wa hadisin. Termasuk fardu kifayah nganyahokeun ilmu syara', nyahokeun ilmu tafsir, nyahokeun ilmu hadis. Eta teh ngaranna ilmu syara'. Ngaji tafsir teh tafsiranana ieu tafsiran saha? Oh, Imam Jalaluddin Jalalain. Ai di urang mah pan Jalalain teh sok diganti jalan lain. Wah, bengkol sih jalan lain mah. Aya kitab Jalalain. Ieu tafsir saya Qurtubi, ieu tafsir saya ieu tafsir Ahkam, ieu tafsir saya Fakhrul Razi, ieu tafsir sa dan lain sebagainya kudu nyaho. Engke aya mustalahat-mustalahatna, mustalahat tafsir, istilah-istilahna kitu keneh hadis. Ieu teh hadis teh aya hadis sahih, aya hadis dhaif, aya hadis mudhal, aya hadis mu'an'an, aya hadis dan lain sebagainya. Aya mustalahat hadis teh kadarna, ieu hadis teh hadis sahih kasahihanana min jihatil matni, min jihatir rawi. Sanad-sanadna ta eta kudu nyaho kos kitu pan urang mah padu ngahadis bae. Asal ngahadis bae mun ditanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tanya aya teh hadis teh sahih apa dhaif? Sahih teh min jihatil naon? Coba riwayat teh saha? Pan teh nyaho ieu mah urang mah asal ngahadis bae di panggung nu penting mah heureun amplop. Wala sok neuleuh ka dieu teh sia ka ditu bae. Biasa bae.
Aduh isin rasa pan urang. Hadis teh kudu nyaho hadis madak ahli hadis makan nyaho. Nya teh anu golem Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tah sabaraha eta teh sanadna tah hadis itu. Ieu teh apa Bukhari, apakah Muslim, apa Imam Tirmizi teh, apa Sunan Abi Daud. Nah, apa Sunan Nasa'i. Nah eta teh eta kudu ngaho urang mustalahat hadis. Masyaallah. Nu mantak paling lemah ya cek ahli hadis ya. Untuk di Jawa Barat untuk di Jawa Barat paling lemah Jawa Barat. Kuari kan dibagi dua Banten. Tentang ilmu hadis paling lemah Jawa Barat di Bandung, kuari mah bagi dua Banten. Nu maher nu mantak teu bisa ditarungkeun di Bahsul Masail teh anu tarung Jawa Tengah, Jawa Timur, Padang, Sulawesi, Aceh. Da ieu nu bisa tarung di Bahtul Masail we heulanan di NU. Batur coba saha nu muncul coba Jawa Barat. Saha nu muncul komo Banten mah. Meru urang Banten mah. Urang Banten mah asal ngahadis bae. Enggas. Selamat saja. Enggas pake ngahadis teh pake nengan duit. Lain hahaha. Yes. Nah, ya Allah ya Rabb. Kan aya daftaran. Ieu teh di kuari aya daftaranna ulah pajar teh kos toriko pek bae dekat ku toriko teh. Aya daftaranna mah dijang naon. An masalah teh didaftar ge. Aya daftaran formil TNU, aya daftaran khusus di luar eta. Aya daftaran geus kajahoan bakal kajahoan di toriko teh bakal kajahoan kelas dunia bakal nganyahokeun di toriko teh aya sanad. Nah eta keur carita toriko carita hadis apakah ieu boga ijazah kosong apa ijazah amah kajahoan ijazah kosongna menang ti saha ieu teh mun urang ngaji Bukhari sanadna menang ti saha ti anu ti anu mah berarti ka anu bener. Ieu menang ijazah mun ijazah kosong ijazah amah onam ijazah amah ge aya tah ieu teh lebah ieu Jawa Barat teh lemah terutama ka dieu Banten sangat lemah. Eueuh daftaran anu boga ijazah kosong teh kumaha tuh coba deuk kumaha tah ieu sedeged di dieu kudu nganyahokeun di ulum syar'i katafsirin wa haditsin saurang bae sabaraha ieu teh ukuranana sakabupaten masafatil qasri teh 80 kilo atawa kitu 100 kilo di urang mas 80 kilo berarti sak antar kabupaten di Kabupaten Tangerang aya nu bisa hiji nu maher tentang tafsir jeung hadis hafal karena mustalahatna. Nah cukup nu sejen nanya kadinya sakabupaten hiji geus cukup. Kuari mah sebenarnya mah lain sakabupaten kudu sakecamatan hiji. Lantaran iki wong ge usah ketemen wis ketemen. Weh wong sedesa iki aja we us 18.000 ge. Iki apa iki? Ini apa iki Sukamantri. Wis 18.000. Iku kono mah apa maning geus akeh temen ijang nanya deuk ka mana sakabupaten mah loba teh sakecamatan teh geus kudu aya nu maher saurang doraka kabehan sabelah raja nu nyaho ka ilmu tafsir jeung ilmu hadis nah sabelah raja doraka kabeh masyaallah karim sapasar kemis lu bisa hiji-hiji aja orang KKB sa SPT lu bisa SPT dong sepatan lu bisa tuh ya orang KKB ya Masya Allah iya lu bisa dikata siri dua hadisi termasuk ilmu alat lu bisa ngaji ilmu nahu saurang kabupaten saurang aja neraka tuh kabeh nu bisa ilmu tasrif saurang sakabupaten nu bisa atuh doraka kabeh taruhlah
ilmu tasrif, ilmu nahu, ilmu bilagah, loba tamah geus diarah raji. Bahkan maher-maher sebenarnya di Indonesia ya tentang ilmu alat malaher sebenarnya sangat bisa diabenkeun ngan urang mah ieu di urang ieu bahasa nu lemah sebab setelah diteliti atuh moal aya nu ngaleuwihan urusan bilagah mati johar makun ejek ukudul juman moal aya sadia eta sedangkeun di urang mah teh johar makun teh di urang johar makun ukudul juman pake lalap ku santri mah teh mah pake lalagaan teh ku suka pake lalagaan di paroho deui pake lalagaan nah komo di wetan mah Cianjur Sukabumi Tasik Garut reung nyaritakeun ukudul juman da lah tah tuh kitab anakna tah bapak. Nah, di luar negeri eta teh geus carang diaji ukudul juman. Paling banter johar makmur. Di urang mah ukudul juman jeung sarah-sarahna. Jeung sarah-sarahna ge diaji. Hebat sebenarnya di urang. Loba kiai bilagah teh loba. Geus eta urusan teh geus loba bae eta. Komo tasrifan mah. Geus loba jasa. Nah, nu langka ieu Jawa Barat, kemudian termasuk Banten, iya mendalami ilmu hadis rada langka. Nah, bahasa urang doraka kabehan. Wa bi ulumi syar'i ka tafsirin wa hadis wal furu' bihaitsu yasuhul qada. Jeung ilmu furu'il fiqhiyah az-zaidah ala ma la budda minhu. Ilmu furu, ilmu cabang-cabang bangsa fikih anu ngaleuwihan kana anu kamistianana di luar eta sehingga patut jangan hukuman ieu pihakimeun bijaksana anu nyana geus menguasai hukum tarolah satul muin teh geus diheum-heum ku jangan nanya naon bae ndanya naon bae geus moal diengkekeun deui sapira pikir sebenarnya mah ngan kabagi opat doang pikir mah hiji ubudiyah nomor ka dia muamalah nomor ka tiluna munakat nomor ka opat jinayat gan sakitu sebenarnya mah ilmu pikir mah ngan opat rupa ubudiyah peribadahan naon muamalah bangsa permuamalahan jual beli gade menggade dan lain-lain sebagai eta muamalah nomor ka tilu munakahat pertikahan nomor kaopatna eta jinayat sakitu doang pikir malah sapira opat rupa barang dibaca teh ubudiyah ge horegan jeung hese kaya hoan angel jeung hesena atuh majmu bae datang ka 20 jilid bacaan ku sia boro-boro 20 jilid kudu maca sapinah ge leutik ya sakadieu asal menang salemes sabaris haju aya bae kos saya obat tiduran betes yuk kitabnya kos saya obat tidur asal dibaca baik orang aja baik boro-boro maca ngadengikeun ge sarua mantap cenah kiai kudu ngamalum ka kula keur ngaji kula mah ngopi ngarokok je kudu meres ya kai atuh sia nyayomkeun teu mah kos kitu mah geus kiai mah kiai ngacoplak aing ngarokok tolong teu coba eta tah jelema anu ngarokok jeung ngopi nyayomkeun kiai eta sebenarnya mah kos doraka sia. Aduh asa ditabur-taburkeun ta kopi tah. Kabeuteung tapi. Na ya wal qur'i bihaitsu yasduhul qada. Eta kudu sakabupaten saurang anu siap jadi hakim kudu aya. Sakabupaten saurang siap nyananang tangan dari berbagai permasalahan siap ditanya. Urusan ubudiyah dek hayang nyarita kenal urusan muamalah dek nanya pelebah mana urusan jual beli urusan gade menggade urusan gitu segala naon gitu ngaranna urusan persawahan pertanian eta ngaranna muamalah sok dek nanya pelebah mana eta karena muamalah kemudian urusan pertikahan mimiti nikahna syarat-syaratna rukun-rukunna kemudian pasah-pasahna tolak-tolakna dan lain sebagainya ayo dek datang ka meuna nya urusan waris-warisanana ayo dek nanya kumaha urusan jinayatna nah kudu aya saurang nu maher jang tanyaeun batur teu kudu kabehan teu kudu kabehan fardu kifayah aya saurang
anu mampu nu sejen nu teu becus teu kadorakaan. Jadi berarti kan ngeunaheun ente. Ngeunaheun eta jadi jelema bodoh teh ya, jadi jelema bodoh eta teh kasapatan kudu pinter. Lantaran aya saurang meh nu maher ilmu fikihna, ieu nu bodoh teu kadorakaan. Lamun nu bisa kabeh doraka kabehan. Anu matak nu bodoh teh sabenerna mah kudu dararata, gak kiai mawa jeruk. Ku siapa pacar hayang aing jerukan? Teu hayang mah teu beugeng mah, nu haseum mah. Lah dia ngomong doang mere tilok. Nah, eta mah. Assalamualaikum, salam. Enak deh. Aduh, kula mah geus alhamdulillah ngadenge pengajian kula mah bodoh. Cacak-cacak eueuh kiai anu pinter meureun kula doraka kulantaran aya kiai anu pinter kula ieu alhamdulillah jasa jadi kabawa teu doraka anu kula mamawa ieu jeruk ieu apel dan kieu alhamdulillah kula tah di mana sia geus beres ngobrol ieu kula deuk nanya kiai nanya naon ieu kula nanya ieu jual beuli masalahna naon ieu kula jual beuli saju iya jual belina kula teh henteu pake tarima meuli tarima ngajual teh kumaha ji nyahonya ji kula ieu mantak mere jeruk ke ka kiai percaya kiai teh bisa iki batu pada bae ge weh iki mangan sorban bae mah kiai bolon wis jeruk mrene maning dah siap suka teh pinter teh kiai we ditanya teu bisa orangana nggak saya mau merah jeruk deh kayaknya. Jadi kiai itu bener-bener kudu maher furu biaya sudah sunil kodok sehingga nyana bisa jangan hukuman kara. Eta bisa nyapaatan kanu bodoh. Insyaallah di lembur ngambalayah ku ari kiai. Eueuh hiji lembur eueuh kiaian ku ari mah malah masa lembur loba kiai. Aya 2 aya 3 malah raribut kiai jeung kiai. Datang ke ribut kiai kudu mah loba kiai teh tiis di lembut ieu ribut aya mun ngariung aya kiai ieu datang ieu henteu mun ieu datang kiai ieu henteu aya naon sih kiai jeung kiai we kos kitu atuh kamu masyarakat cacak-cacak kiai kos kitu enggeus banding diseret teh mah kiai kos kitu mah rante bawa ka subur karem cor ulah kena hudang deui atuh kiai da bagi kos kitu urusanna naon masyaallah kudu mah tiis saya kiai teh loba kiai teh tiis kiai jeung kiai malah adi jeung kakak teu nanya adi jeung kakak kiai adi da jeung kakak teu nanya atuh teu kumaha umat nyanana bage kos kitu asal adina datang kakana henteu asal kakana datang adina henteu malah ngomong gas mun kadinya uang aing teu kudu ngundang teu kudu ngundang mun kunang aing bae itu teu kudu diundang belu aing mah atunya kumaha ya entah aing mah kitu bae Quran aya di nyana fikih aya di nyana bahkan nyana ge ngaji Ihya Ulumuddin tasawuf tapi nyana teu nanya jeung adi teh kumaha lalakonna masyaallah coba pikir kurang kepinteran aya di nyana ribut aya di nyana eta mah kiai panggoblok-goblokna aglabul kiai eta panggoblok-goblokna kiai eta saja nak kiai waktu udah bejakan nyaho lah di Cikupaya di Belarajaya ngan di dong di Pasar Kemis Salamet di Pasar Kemis aya ge hiji 2 3 4 5 banyak kita hate teh kos kitu ya Allah ya Rezok urang usahakeun memeh paeh supaya rapi ulah aya geura dungka dengki husada hasud kitu isin ge urang batur maka urang benduk aja asal urang we ulah di benduan mah geus barariasa tapi urang ulah sakitu isin ke ketika urang ditimbang amal dihisab aya kos kitu rapi hadir ulah aya komo dikiaikeun diustadkeun mah lamun basi keneh boga kos kitu sok introspeksi di ya Allah awak sia si kunaon kasih eta bendu bae atuh eta sih itu mah loba anu merena sih mah atuh urusan kos kitu ieu urusan kos kitu ge lain naon Bang panas nyana mah boga mobil yang motor kan atuh lah sapira urusan kos ngabonceng mah ngabonceng isin nyana ngomong sorangan edan geura ge introspeksi urang masyaallah dititipan ilmu lain aja bagi bagus bagi takabur nah iyalah penyakit
Nah beresan gerak supaya rapih nah iya tina sawarehna fardu kifayah hiji al-qiyam biqamatil hujjah dua halil muskilat fidin tilu bi ulumi syar'i ka tafsirin wa hadis opat wal furu'i bi haythu yasul qada lima wal amru bil ma'ruf wallahu a'lam.